Nada agung sampurasun ka Gusti nulas asih baraksasa daya no kagungan usik malik simabi saparakan sa gara-gara apa no dipayun sadaya mah ngidungkeun apa nada Gusti ngidungkeun panada Gusti siloka kukus nu ngalon tawis pa bakti ka diri nada dijiadkeun tekan anggoni ngariksa seni dipaparin jalan cang nu dipirina ku Gusti gara apa aceng Anwar mugi kaparakarun anu tos saminga waris kabudayan tuturunan sampereun anu panteri apa kades nikmati zaman ka zaman putra putri dan no dijaring no dipirina ku Gusti anu tos sami ngawaris gerak-gerak pangarsa ibu euis nu dipirida rahmat Gusti anu tos sami ngawaris ya nada agung nyaparalun ka Gusti nu welas asih ame-ame studio nada dijiadkeun tekad putra putri nu dijaring anu tos sami ngawaris kabudayaan tuturunan nu dipayun sadaya mah sampereun anu panderi nikmati mah zaman ka zaman amin ya Rabbul alamin mugi Gusti nang tayungan
para sadere ulah pati dadi heureuya ari ingkeun para sadere ulah pati dadi heureuya dengkleng dengkleng ding ding moah kopi auyan kameramen dararanggeuyang dengkleng ding ding moah kopi ayon dararanggeuyang ingkeun ingkeun para sadere ulah pati dadi heureuya ingkeun ingkeun para sadere ulah pati sok di heureuya